Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajala musamma. Indahum summa antum tantarun. Wa huwa Allahu ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Asraqa nurullah wa duhara kalamullah wa syabata amrullah wa sta'atu bilati bisunillah wa bi jamili sitrillah wa bila haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sanqun nafsi wa dini wa ahli wa auladi wa sabi wa ababi wa amwali wa jamil mahtoni bihayul qayyum alladzina la yamutu abada wa dafatu anni wa anhum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammad bil arwahi wa ala jasadi bil ajsadi wa ala qabri fi kuburihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa wa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ibadah salam qoblat takalum pada basmalah walhamdulillah ala mendukir dipayun orang sadayana orang sami-sami manjatkeun puji-puja kali syukur puji ka Gusti Nu Patuti puja Allah Jawa Jalla syukur kadat Allah gonggohun alhamdulillah orang sadayana dan ieu biasa simpatisan hadiran pangaosan dina rutina setiap malam Jumat. Anu alhamdulillah orang sadayana dan ieu sehat wal afiat zahiran wa batinan disihatkeun ku Allah jasmani sarta sehat rohani. Moga-moga anu sehat sinsat bahasna sehat, anu kirang sehat mugia dampakna hikmahna asarna kalawan barokahna urang ngalentakkeun sampean duanana calik di majlis taklim sing dileungitkeun panyakitna dina raraga angga kabaran urang bagina sareng batina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalawan disehatkeun ku Allah turta urang sehat jasmani sarta sehat rohani masing dibarengan aya dina taufik pitulung Allah, hidayah ti Allah, inayah ti Allah, kalawan magfirah menang pangampura ti Allah Subhanahu wa taala minal hayati ila mamati minad dunya ila yaumil jaza ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah pangosan kusim kuring dipiwangna kalian mugia dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala anu sakumaha dina sawatara hanteun kuring sareng Mang Basor. Mang Basor nu ngadina ge. Alhamdulillah dawam tiap dina malam Jumat, setiap dina malam Rebo, setiap malam Jumat, bahkan sampai ke aji geus kuat deui ulah perang nanti itu. Merangan hawa nafsu, merangan syahwat, merangan hawa nafsu anu dina aya dina angga kabadan urang sawatara urang ngahiji roh jeung jasad masih kene diancikan ku iblis jeung setan. Kalau mereka geus dibahas dina ancana jadi urang teh rek jadi hamba Allah, abdina Allah atawa rek jadi musuh iblis, musuh setan, rek jadi sobat iblis atawa sobat setan. Kari meureun tergantung ka urang sararea masing-masing itu mah masing-masing gitu. Yang merenang ayat dinya Madinah perbahdinya mah boro hingganing jama ceuk parebasana lamun diukur masalah urusanana lain masalah urusan umurna hiji masalah ukuranana kaimananana terus deui kailmuanana terus deui amalanana lamun diukur kadinya diukur umur anu ratusan tahun bahkan mantap simkuring sok rada sedih gitu, rada sedih itu tidak naon
kita kacida kedina malah renovasi sebahagian hari berjamaahna tak itu. Jadi hampir ke bagian kuatan. Nah, jadi rada sedih nalangsa tak itu kurang-kurang. Tapi alhamdulillah dina kakompakan partisipasi dina pangaosan mah boh ibu-ibu, boh bapak-bapak ge alhamdulillah namun dina berjamaah salat mah kitu. Tapi dari keterangan berjamaah teh disebutkeun kaum teh di mana leuwih titiluan eta kaum muslimin. Tak kitu mun awewe meureun kaum muslimat leuwih titilu asup berjamaah malah berjamaah salat mah dina eueuh teh mah kuduaan ge. Hasil berjamaah nu penting imam jeung makmum make ilmu. Ayeuna mah ngan duaan cicing bolah kenca deui. Bari jeung jauh. Eta teh berjamaah eta teh teu make ilmu teh kitu. Jadi make ilmu mah wayahna keur mah ngan duaan cicing teh kudu bolah katuh malah nepi ka dina ruku teh dina sujud teh tak irung teh sing kira-kira adab kana keun kiai mah. Lamun ngaduaan teh kitu. Di mana aya tiluan bolah katuh ayakeun bolah eta ayakeun tengah kosongkeun. Ieu mah reneng di dinya deui. Jadi berjamaah keur mah saeutik berjamaah kata mah teu dibarengan jeung ilmu. Jadi asal we. Ari asal mah justru teh teu make ilmu. Jadi tadi dia butuhna nanti butuhna ku ilmuna. Jadi orang termasuk orang dina setiap malam Jumat, setiap malam Rebo, setiap malam Minggu ayeuna mah basrogkeun diasongkeun ka imanan malah kajauhan. Jadi baheula mah anu jauh di teang, ari ayeuna mah nu deukeut tadi teang dijauhan, baheula mah nu jauh di teang. Ku ayeuna mah diasongkeun eta ka nasatna mah. Tapi kumahalna taufik pitulung hidayah ti Allah teh hese beuki dieu beuki diasrobkeun jigah maju tapi menjadi nana dampakna pelaksanaan itu tergantung karena keimanan masing karena keislaman masing karena taufik pitulung ti Allah teh nyaeta arang langkah jorojoy hate taufik jorojoy hate kana jalan kahadean karena jalan perjalanan ridho Allah jeung Rasulullah anu teu karena aya nu karena taufik teh diajak aya nu karena taufik teh dititah kadang aya nu taufik teh teu diajak teh dititah jorojona teh malah digeureuh-geureuh ku batur teu metak bareuh da eta mah taufik ti Allah teu metak jadi ngurangan hingking tadi nak merangan ieunana justru rek barengan hasilna taufik hidayah ti Allah teh justru urang kudu perang heula jihad fisabilillah merangan hawa nafsu. Jeung hawa nafsu mah paling geus dibahas ku simpulna dina kitab Wasiatul Mustofa kamarina sakitu. Nah, jadi termasuk jalma anu bisa nyulayaan kana hawa nafsu ulah diatur wae da eta hayangna mah da tong batur. Termasuk kiai ge teh kiai teh lamun teu jadi supir mah kurang-kurangna mah lamun geus balik we ka imah ngom ngadan deket kana komat heker cong colowat misalkan di imah ngingarak ini teh ka masih gitu ngajedog sia cek polis teh oleh teuing lah daek dengen tentang kuatan ngan dua mun kitu loba cek iblis teh kitu mah teh tah kitu mutu wasna teh ngaperangna rek usaha lamun teu disupiran tah kitu eta kuatan kajian ngaduhan kajian ngatiluan nu penting mah berjamaah jadi bari ditampi ku Allah Subhanahu wa taala hayang ditampi dibarengan jeung ilmuna jeung iblis jeung setan teh kitu saha wae jelema anu bisa nyulayan kana hawa nafsuna ulah diabur ulah dituruti wala tatabi'u khutwati syaiton ta eta kakarek jalma bakal meunang rahmat ridho Gusti aya kitu mah ngaran ngagugu rasa teh cangkeng sebagai kor 50 dieu lamun cangkeng teh mah jeung tetepokan jeung pingping loba dirasakeun loba kanyerina lamun diabur nafsu kehirupan ieu usaha teh ikhtiar teh keur cager mata Rasul igtanim homsan qobla homsin sababaka qobla hiromika wasihataka qobla sakomika wa firoguka qobla fakrika wa hayataka qobla mautika alap cukup ku anjeun 5 perkara sameme datang ka anjeun 5 perkara di antarana keur waktu morak sameme datang kolot keur waktu sehat sameme datang gering keur waktu salse sameme datang riweuh
Keur waktu aya sampai datang eueuh. Keur waktu hirup sampai datang maut. Eta alat cukup kurang tadi antar teh. Atuh keur ngora mah pan lain deui. Anu atuh ayeuna bade mah keur waktu pentingna mah ulang keur waktu cager lah. Cager bari dipak, sakeun rada gering mosan dipak, sakeun perangan hawa nafsu ulah diabur nafsuna kasakumaha sakahayangna iblis jeung setan. Sabab iblis jeung setan saumur urang hayat di kantong badan mangka terus-terusan bakal ngancik pasahwatun nafsi mahadunubi mujibatan paswatal qulubi. Eta iblis ngagodana cicing ngadina sawat jeung nafsu matak ngawaris kana teu asa hatena. Di mana urang geus teu asa hatena ngadenge ngong adan teu hayang ngadenge, ngong komat teu hayang ngadenge, ngong pangajian teu hayang ngadenge. Boro-boro dina awak asa palsiksakna bari dibarengan jeung geuringna. Dina sehatna ge daya taufik ti Allah mah ceuk iblis jeung setan lamun digogu tong di denge tong diwaro. Itu terus. Di mana-mana lamun ngagugu ngawaro kana iblis jeung setan ceuk dina kitab Wasatul Mustafa bisa Rasul kaseun Ali ya Ali wa Ali man atau ahawahu naroh maswahu saha jelema anu saumur-umurna manehna nurut hawa nafsuna nurutkeun syahwatna pangajak iblis jeung setan naroh maswahu neraka dicawiskeun oge. Naudzubillah min sapi jelema anak boro-boro jelema diajar syukur, diajar taat, diajar ibadah, diajar bager yang ka nerakana. Itu nu kufur maksiat yang mau daekeun ngan geus dijanggikeun katerangan mah moal salah. Sabab Rasul mah sifat sidik, amanah, tabligh, patona. Rasul pisau Rasul, kiai mu ala kadar. Tak itu panon mun awas kene meureun samung nempok kitunya. Biwir meureun samung lemek bahasana teh. Leungeun jeung sampean diwayakeun ku Allah samung leng ka ala kadar nepikeun deumpeng macakeun maca sotena lamun tak tempok geus dikurangan. Karena kusimpulan gitu geus teu berguna kaca teh di bawah bingung di kacaan beuki huam talung kene kieu meusan ayaan kene sakitu. Jadi lamun diambur nafsuna diumbar amarahna jadi yakin jelas geuning dicalonkeun teh pinarakaeun naudzubillah summa naudzubillah. Tak geuning geus diterangkeun ti payun musuh iblis teh sabaraha hiji teman teh. Musuh iblis teh Satu Asyara ayat 15-nya. Ayat 15 begitu. Begitu. Mata kan lamun kamu suman tong aneh. Lamun kadenge kecuy ya jawabanna. Begitu kata pok kupanan. Ya, pokoknya mah begitu. Malah hari kamu musuh mah ngaran-ngaran musuh urang. Jelema di antara musuh jeung musuh lain lumayan geuningan. Aya sasalaman kagok geuningan. Badan ngadep ati mungkir leungeun nyolongkrong beungeut. Tapi jeung musuh barang rek tong sigit jelema boga musuh banget. Otak musuh mah sobat 1000 saeutik. Teuing musuh hiji loba teuing. Hese rek ka masjid, hese rek ka madrasah, hese ka warung, hese ngalanto keluarga gara-gara musuh hiji. Tapi lagi komo lamun loba. Cara musuh lagi musuh biasalah, kagablegna sanepeun aing. Awak lagi sakepeun cek nafsu aing. Kaukur naon cek nafsu teh. Komo lamun ngamusuh ka kiai meren stres aing mah. Lamun teh mah umpama ngamusuhan ka ajengan, ngamusuhan ka kiai. Boro-boro ti kokur gablek kiai hiji dua tilu boga tilu siki sok dimusuhan di antara salah sahiji. Nah, ripuh boro-boro modarna geuringna oge. Tah geuningan. Aya jalan ngaji mah ngadenge pulah mah teh kawarak. Aya bukan itu mah ya. Tayang mah ulah naudzubillah min dalik naudu teh muga naudu teh dibalikeun kitu min dalika kana eta perkara dicaritakeun ulah sampai ka di hiji lingkungan aya anu ngamusuhan ka para ulama, ka para ajengan, ka para kiai walau kana harfan walau kana kalimatan walau kana ayatan eta teh kudu dianggap kolot teh lah ai guru mah pimanaeun ampun para teu 1000 kuring mah tayang lebih guru kitu sakitu pun guru ratu wong atua karo teh bahasa kolot mah lain guru teh nyatu di lembok aro guru teh sebagai saehuna saehi guru abdi saehuna guru urang sadayana saehu guru kitu bahasana teh
Saehi guru abdi, saehuna guru urang sararea, saehu guru ki guru. Da itu ngaji teh guruna. Kuring udah boga guru ya. Bari kuring ngaku guru, walau anu bari guru mah teh ngaina mungkin teh nama kandung penting nama kudeus we ngaku gitu lah. Kuring. Katalog agung di antarana aya guru-guru kuring kitu. Teh katalog agung ngomongkeun mah al mukarramah burjo kuring kitabna jeung sangarupanna ge meuli ngaji pasaran guru teh nang kuning teh nama. Cibitung, Cibinong, guru Bupati Pade 5 tahun kuring aya guruna, Cisokan Sukarami aya guruna, Gelar Kubang kuring apa guruna, aya guruna aya. Gitu ngan mau ka guru. Jadi lamun sok leuheum dina benerna itu mau ka guru. Dina goreng taradak akhlak-akhlakuan teu didoon ta guru teh. Gitu. Ngan urang muka-muka urang ngaku ka guru, bari guru ngaku ka urang eta nu utama mah. Bari termasuk diamalkeun ilmuna. Amal bi ilmihi, amal ku ilmuna. Salaanan ayeuna termasuk ibda binafsi ngawitan teh kudu ngawitan teh ku diri urang mun cara kuring nyaritakeun ayeuna bab iblis jeung setan matak loba musuh iblis setan teh ka kuring aya da ngajina bab eta terus ada masih kene aya kamari geus nyaritakeun musuh iblis jeung setan ayeuna urang tuna ayeuna mah jadi supaya jadi sobatna setan saha kaukurna jadi sobatna setan nah urang asupna kana sobat setan rek hamba Allah atau hamba setan. Lamun hamba Allah mun ngarasanakeun parentah Allah jeung Rasulna, lamun hamba setan mah ngayonan hayang nafsu jeung syahwat perjalanan nu diguguli anu dikawasa ku iblis jeung setan. Sedang eta teh nu bieu teh aya dina surat Yasin, alam ahad ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaitana innahu aduwwu. Ingat aya teh manggamari mah teh bakat aya diomongkeun mah. Bibir teh mau dipake bener mun sok balelol. Dina benerna mah kitu bentes keneh tas ngadahar. Tas ngadahar euy nya naon teh ka bentes eta elmi kitu. Nah ari bewer dipake bener mah bari diingetkeun. Dan ngawangkeun ge hawara bibir leueur pikir. Hawara bibir leueur pikir. Jadi teu keuna kana dicaritakeun teh sarak heula bibirna aya pikirna paneuri. Gitu. Jadi bentes kena ayeuna nganggap daripada di luhur. Malah diinget-inget jadi loba poho eta kurang-kurang lamun hayang cek eta mah pan hiji kudu dawa wudu cenah kitu. Dina hayang ayeuna ulah sampai ka poho teh aya teh innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu alaya au atunimus imin aya di antara teh supaya pohon teh. Barang-barang diingetkeun kana ayat eta bab iblis jeung setan beri poho teh. Malah mereka dipohokeun moal cuma isukan makasih gitu. Jadi alam ahad ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaitana innahu aduwwum anu mubin wala tatabi'u khutwati syaiton. Eta teh ayat-ayat nyaritakeun masalah urusan jeung iblis setan.